Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah patepangli dina pengajaran bahasa Sunda. Nah, pengajaran bahasa Sunda ayeuna urang ajarkeun deui nya nyaeta ngeunaan rarangken hareup. Hirup nyaho naon ari rarangken? Nya. Rarangken teh ngang anu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Nah, dina bahasa Indonesia mah disebutna eta teh imbuhan. Pernahkeun rarangken bisa dihareup misal di tengah atawa ditukangeun hiji kecap. Nah, kecap anu geus dirarangkenan disebutna rundayan. Tah, ayeuna urang diajar tilu rarangken hareup. Anu kahiji rarangken hareup di, anu kadua rarangken hareup ka, anu katilu rarangken hareup ti. Nah, anu kahiji nyaeta rarangken hareup di. Nah, hayu urang titeunan ku sadayana ngeunaan rarangken hareup di. Nah, anu kahiji kalimahna galih indit ka masjid di sarung beureum. Anu kaduana asih dipuji ku guruna pedah ngawihna alus. Nah, kecap-kecap anu didengdengkeun dina kalimah anu nembe nah geus make rarangken hareup di. Kecap di sarung jeung dipuji. Nah, asalna tina kecap sarung jeung puji. Kecap anu make rarangken hareup di nuduhkeun pagawean. Nah, ngareh leuwih eces hayu urang tengetan tabel anu aya di gigir ieu. Anu kahiji aya kecap sarung, lamun misalkan dirarangkenan di rundayana jadi di sarung. Nah, artina make sarung. Anu kadua nyaeta kecapna puji dirarangkenan di rundayana jadi dipuji. Nah, artina teh menang pujian atawa aya nu muji. Anu salajengna nyaeta rarangken hareup ka. Nah, hayu urang sasarengan titeunan kalimah-kalimah anu ngeunaan rarangken hareup ka. Anu kahiji geus kapanggih buku teh acan. Nah, anu kaduana manehna mah hayang kapuji pedah boga baju anyar. Kecap-kecap anu didengdengkeun dina kalimah anu nembe geus make rarangken hareup ka. Nah, kecap kapanggih jeung kecap kapuji. Anu asal katana tina kecap panggih jeung kecap puji. Nah, kecap anu make rarangken hareup ka nuduhkeun pagawean atawa kaayaan. Nah, ngareh leuwih eces hayu urang tengetan tabel anu aya di gigir ieu. Anu kahiji kecap panggih rarangkenan ka rundayana kapanggih. Nah, artina beunang di teangan. Anu kadua kecap puji rarangkena ka, nah rundayana kapuji. Artina meunang pujian atawa aya anu muji. Nah, anu salajengna antara peno terakhir nyaeta aya rarangken hareup ti. Nah, hayu urang titeunan kalimah anu ngeunaan rarangken hareup ti. Anu kahiji kade ulah tibalik make baju teh. Anu kadua sirahna ti dagor kana panto. Nah, kecap-kecap anu didengdengkeun dina kalimah anu nembe nah geus make rarangken hareup ti. Nah, kecap tibalik, kecap ti dagor. Anu asal kecapna balik jeung dagor. Kecap anu make rarangken hareup ti nuduhkeun pagawean anu teu dihaja. Nah, ngareh leuwih eces hayu urang tengetan tabel nu aya di gigir ieu. Nu kahiji nyaeta kecap balik rarangkena ti rundayana tibalik. Nah, artina pahili upamana kudu di luhur jadi di handap. Anu kaduana kecap dagor rarangkena ti nah rundayana ti dagor. Kartina sirah diadu jeung anu teuas. Nah, rea pisan kecap anu make rarangken hareup di ka jeung ti teh. Tapi aya anu kudu dititeunan deui ku urang sadayana nyaeta kahiji teu kabeh kecap anu ngangna mimitina di geus jadi rundayan. Contona dikir, diuk, dines jeung saterasna eta mah disebutna kecap asal. Anu kaduana teu sakabeh anu engangna mimitina ka geus jadi rundayan. Nah, contona kado, kamera, kapas. Nah, eta oge disebutna kecap asal. Anu katiluna teu sakabeh kecap anu engang mimitina ti nah geus jadi rundayan. Contona tilu, tilem, tinyuh. Nah, eta oge disebutna kecap asal. Nah, anu kaopatna lian ti jadi rarangken di ka jeung ti bisa jadi kecap pangantet deui. Nah, nulisna teh kudu dipisahkeun. Contona di pasar
ka pasar di pasar. Nah engke hidup bakal diajar ngeunaan kecap ngantet mah. Kangge pengajaran bahasa Sunda dicekapkeun dugiin kana me. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.